Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Huwa ar-Rahmanul Qudusul Ba'isul Muqtadiru Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa jamilni ya badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram bil fasahati wal balaghati wal bara'ati wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Al-ayah. Wa qala nabiyuna wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Inna rajaba syahrullah wa sya'bana syahri wa ramadana syahru ummati. Wa qala aidan as-salatu mi'rajul mu'minin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kasanggakeun kehormatan kepada tuan-tuan guru, para kiai, para haji, para santri, pamuda-pamudi anu alhamdulillah kenging kemuliaan ti Allah subhanahu wa ta'ala. Urang doakeun mudah-mudahan guru-guru urang, kiai urang, ustad urang ku Allah subhanahu wa ta'ala dipanjangkeun yuswa anu barokah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Urang doakeun mudah-mudahan dijembarkeun rizkina ku Allah, putra putrina dijantankan putra putri anu soleh tur solehah, amin. Urang doakeun mudah-mudahan guru urang, kiai urang ulah gera di mautan, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Teu khilaf anu kusim abdi sangat dipihormat Ketua DKM Masjid Nurul Pala beserta anggotana anu alhamdulillah anu ngajadikeun sabab wasilah ngayakeun acara perayaan Isra wal Mi'rajna Kanjeng Nabiyuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang doakeun mudah-mudahan DKM urang ku Allah subhanahu wa ta'ala dipasihan kekuatan katabahan dina mengelola urusan masjid, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kasanggakeun kehormatan kasadayana para panitia acara Isra Mi'raj anu alhamdulillah antusias di bulan kamari, di minggu-minggu kamari hayang sukses ieu acara sok sanajan
ngayakeun acarana saala kadar. Urang doakeun mudah-mudahan panitia sadayana ku Allah Subhanahu wa taala apapun yang sudah dikorbankan baik tenaga, pikiran maupun hartanya oleh Allah, mudah-mudahan dijadikan amal solehna, amin ya Allah ya Rabbal. Kasanggakeun kehormatan ka para bapak-bapak, para ibu-ibu anu alhamdulillah nampak hadir di ieu haflah mubarakah pikeun menghadiri acara Isra wal Mi'rajna Kangjeng Nabiuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan urang sadayana kalebetkeun umat Rasul anu dicintai ku Rasul sehingga urang kenging syafaatul uzmati mantena, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Aparatur pemerintah, pejabat, Bapak Lurah manawi ayah anu kusim abdi sangat dipihormat, urang doakeun mudah-mudahan aparat urang, lurah urang, RT, RW, RK, kadus jeung sajabina ku Allah Subhanahu wa ta'ala dijadikan aparat pemerintah anu adil tur amanah, karunya ka masyarakatna, dedeh ka masyarakatna, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tahilap anu kusim abdi dipihormat Qori internasional anu parantos ngalantunkeun kalamullah, kalam ilahi anu sakitu merduna, anu alhamdulillah kenging kemuliaan ti Allah Subhanahu wa taala. Urang doakeun mudah-mudahan ditambih kemuliaanana, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sareng teu khilaf anu gesim abdi dipihormat akhinal kiram selaku pemandu acara dina ieu acara Isra Mi'raj anu sangat dipihormat. Urang doakeun mudah-mudahan akhinal kiram ku Allah Subhanahu wa taala sing ditambih kemuliaanana, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Puji tasyakur hayu urang sanggakeun ka Allah anu maha Ghafur. Salawat kali salamna pamugia selalu dikocorkeun digolontorkeun ka paduka alam yakni Kangjeng Nabiuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam saparantosna. Salawat salam dugi ka Kanjeng Rasul, urang mudah-mudahan dugi deui ka para sahabatna Nabi, keluarga Nabi, ka para atba tabiina, sareng mudah-mudahan urang sadaya selaku umatna kenging kabanjiran rahmat magfirah Allah Subhanahu wa taala. Salamat di dunia, salamat di akhirat, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah hadirin anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dina wengi ayeuna urang sadayana ngayakeun acara rojaban, lain sundatan, lain kawinan, lain khitanan, tapi rojaban. Rojabrokna Rasul jimna Jibril, Rasul Jibril burok tilu beh. Lamun kolot baheula mah nyebutna Rejab, bodak geus datang dewe kana bulan Rejab. Lamun Rejab mah berarti rokna Rasul jimna Jibril pekna pacul, piraku Jibril memanggul pacul. Pan kolot baheula mah lain Rejaban ieu jar Rejeban. Mantakan tilu-tilu cek Kanjeng Rasul, inna rajaba syahrullah, sa'nyana bulan Rajab teh bulanna bulan Allah, wa sya'bana syahri, bulan Rawah, bulan Sa'ban, bulan kaula, wa ramdana syahru ummati, bulan Ramadan eta bulan umat kaula. Mantak dina bulan Rajab mah urang sunah ngalaksanakeun puasa, dilaksanakeun menang ganjaran, teu dilaksanakeun moal menang siksaan, eta sunah.
Tapi lamun dina bulan Ramadan mah wajib ke setiap muslim hiji Islam wajib ngelakukan puasa bulan Ramadan. Kadua na balik, katiluna dzul akli. Lamun orang endung puasa bulan Ramadan, endung salat 5 waktu minta edan. Teu wajib puasa, teu wajib salat anu edan mah. Mantak tilu-tilu bae. Dina penting ieu ge tilu-tilu bae urang. Rasul, Jibril, Buruk. Tilu hamba Allah. Rasul jenis insani, Jibril jenis malaikat, Buruk jenis hewan. Bekerja sama menuju Allah, ingin mendapatkan perintah dari Allah, ingin mendapatkan pahala ganjaran dari Allah, itulah salat 5 waktu. Mantak tilu-tilu bae. Urang hirup ulah jauh anu tilu. Hiji urang jeung para alim ulama jeung kiai kudu deket jeung rombongan eta, ulah jauh jeung nu eta. Kadua ka pamarentah urang ulah sok maido jadi RT ge henteu maidoan presiden bae. Lamun gagah ge kumaneh nu jadi presiden. Tilu jeung tatangga kudu akur, japaeh mah urang pasti ku tatangga. Disolatkeun ku tatangga, ditahlilkeun ku tatangga, moal ku kiai urang ditu mah. Urang Sukabumi, urang Bogor jeung sajabana jeung tatangga. Mantak tilu-tilu. Para bapak hadirin jamaah pangaosan Isra wal Mi'raj anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Anu ngajadi sabab wasilah, sabab musababna Rasulullah diangkat ka langit Isra Mi'raj. Dina hiji riwayat langit jeung bumi pasea. Bumi merasa bangga diri, langit pun teu aleh gebrek ngarasakeun bangga diri. Cek bumi langit kaula lebih gagah, kaula lebih hebat, kaula lebih canggih dibandingkeun jeung anjeun. Di kaula mah innallaha zayyani, Allah geus mapayasan ka kaula minal bihari, ku lautan-lautan anu terhampar luas. Wal asjari tatangkalan kayu, wal anhari jeung walungan-walungan, wal ghairiha jeung selain anu eta. Kabeja ku urang, kabeja ka urang bahwasana di alam dunia teh aya laut. Ibu-ibu apal ka laut, apal ka pantai, osok jalan-jalan, osok diajak ku salakina jalan-jalan ka ditu ka Karangseke. Osok apa tara healing dong. Ulah di imah bae. Tapakuran di ditu di Karangseke, di Kembang Ranjang, anu ayeuna keur viral diburi polsek naon ngaranna eta anu bengkok. Barbaro. Pernah ibu-ibu ke Barbaro? Eleh ku Kijali, Kijali mah kamari geus. Ka Barbaro berhubung cek Kijali kabeh anu nanya kiai ke mana, kiai ka mana, izin balik deui bae. Kabeja ka urang bahwa di alam dunia teh aya laut. Di alam dunia teh aya tatangkalan. Kabeja di urang aya tangkal kayu, aya buah jeung sajabana. Kabeja ka urang bahwa di alam dunia teh aya walungan. Kumaha ceuk langit ngajawabna, bumi aing ge leuwih gagah dibanding anjeun. Ngarasa bangga diri. Cek langit di aing aya bentang, aya bulan, aya matahari. Seluruh manusia anu aya di alam dunia pasti butuh kanu ngaranna matahari. Hujan bae ibu-ibu haliwu, parabah tegaring-garing. Halodok bae haliwu anu tukang nyawah mah eueuh cai, eueuh endahna. Hujan bae haliwu,
halodo bae komo. Di langit aya bulan anu nyaangan alam dunia, bentang anu nyaangan alam dunia, sehingga seluruh manusia anu aya di alam dunia sieun kana kadatangan penting. Anu pagawe desa di desa kene karake jam 5 geus buru-buru berek balik naon sieun kapentingan tuh. Mantakan seluruh manusia oke butuh karena anu ngaranna bentang, bulan, matahari jeung sajabana. Cek bumi di aing mah aya anu ngaranna Baitullah, tempat ziarahna para anbiya wal mursalin, para ulama, para solihin, ziarah tiap tahun naon ngaranna ibadah haji. Cek langit ngajawab di aing ge aya Baitul Makmur. Anu mana eta Baitul Makmur teh sapoena 70.000 malaikat jarah kadinya teu balik deui. Bumi ngajawab deui. Cek bumi di aing mah aya Habibullah, aya kekasih Allah, aya Abdulul Makhluqat wa Abdulul Mawjudat, aya Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu ngajalankeun syariat Kanjeng Nabi di alam dunia di aing. Tuh cek bumi. Bumi ngerasa bangga diri. Mantap di urang ulah sampaikan ngerasa bangga diri, ulah ngerasa orang pang pinterna, ulah orang ngerasa pang gagahna, ulah ngerasa orang pang sugihna, ulah ngerasa orang pang luhurna. Karena orang teh sama rata, betul. Ka kiai ulah sok maido, ka pemerintah ulah sok maido, ya maka kiai maido, gila aing mah. Kiai maca surat ai salat kulhu, unggal maca surat kulhu, aing cenah perang saing make kulhu. Aing mah jeung bagian manehna kuliah lain lakum dinukum waliyadin kalah lakum dinukum waladolin atau amin lagi. Pipinten eureun. Matak naudzubillah min dalik. Matak kunaon urang sok ngarasa bangga diri bae, asa aing panggagahna, asa aing panghebatna, asa aing pangluhurna bae. Atuh urang dijieuna ge tina bumi. Bumi kitu ngarasa bangga diri kana langit. Sehingga eta langit ngadenge jawaban tina bumi anu ngarasa bangga diri bahwasana di alam dunia teh aya Kanjeng Rasul, seorang manusia pilihan Allah, manusia yang sangat dicintai oleh Allah, Abdulul Makhluqat wa Abdulul Mawjudat, aya di alam dunia ngajalankeun syariat na Kanjeng Rasul di alam dunia. Langit bisa ngajawab repeh. Pan urang ge lamun pas ya ibu-ibu lamun geus eleh mah repeh. Budak leutik pas ya bapak aing mah boga kapal, bapak aing mah boga mobil, bapak aing mah boga motor. Cek anu hiji di bapak aing mah ieuna gede repeh. Naudzubillah min dzalik. Sanggeusna kitu eta langit teh munajat ka Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, abdi anu merasa hina, abdi eleh debat ku bumi, ya Allah ijabah doa abdi, kabulkeun doa abdi. Cek Allah kunaon langit, ya Allah di alam dunia mah aya kekasih Allah, itulah Rasul pilihan, Nabi pilihan, manusia yang sangat Abdul Makhluqat wa Abdulul Mawjudat, itulah Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah hayang amat abi kadatanganku Kanjeng Rasul. Maka doa malaikat anu merasa hina, anu merasa terdolimi diijabah, dikabul ke Allah Subhanahu wa taala. Seketika Allah Subhanahu wa taala manggil malaikat Jibril, ya Jibril, kadia. Jibril langsung datang cepet terus. Aya naon ya Allah, bejakeun ka malaikat Mungkar Nakir, bejakeun ka malaikat Ajrail, penting ieu mah eureunan tugasna eureun heulan. Non rek kiamat ya Allah, lain langit menta hayang diangkat Kanjeng Nabi Muhammad ke langit.
gerakan itu ka pelataran surga candak buruk turun ke alam dunia bawa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke langit. Begitu diparentah eta malaikat Jibril, langsung malaikat Jibril ngeblesat ke awang-awang, ngeblesat ke pelataran surga. Jibril mah lamun dititah langsung beda jeung ibu-ibu. Cek salakina neng mun ngopi mah meujeuhna ieu teh nya kitu kakak kami keur sibuk dong eta bete nya kana tempat kopi ai urang rumah tangga geus sabaraha bulan, urang rumah tangga geus sabaraha tahun tuh anak nupang cingkalana geus 17 tahun piraku kakak teh nyanyo acan kana tempat termos di dinya, gula kopina di dinya, gelas geus bersih, ngucek sorangan. Tuh kadang-kadang di urang mah salakina dahar kedua ucing pamajikan nama selfie aduh TikTok aduh anak namain lato-lato jeung aki-aki jeung bapak kolot nah katrek lato-lato bapak kolot tata kabagian lato-lato kabeneran pakai kolor narada gitu bela lato-lato yang lain eta mah naudzubillah. Matak lamun dititaku salaki wayahna bu sanajan keur sibuk sakumaha sibuk nage keur ngagoreng lauk asin wayahna eureunnan sotkeun heula pareuman komporna jeunkeun kopi lamun hayang kopi lamun hayang yang lain-lain atuh lajeunna mah wayahna turutkeun heula. Jak kewajiban wanita mah seorang istri mah taat kanu ngajadi salaki nurut ka salaki. Cek salaki neng poe ieu mah ulah ka mamana cicing bede imah wayahna ulah ka mamana. Kan kadang-kadang di urang mah dicarake ku salaki maksa bae reunian jeung babaturan duh kola ayo teu bebeja ka salaki sakalian dibeja teh diizinan hayo maksakeun bae rek irah deui ka reunian kakak mau dusun-dusun teuing kakak diajak endung ku kami jaku isin jeung ku isin bae kamu rek leumpang sorangan nyah ieu mah ikhlas ridho henteu ridho rek ikhlas rek henteu abi mah rek berangkat bae naudzubillah min dalik. Awewe anu model kitu istri anu model kitu selila aya di luar imah maka laknatan Allah terus-terusan nyampaikan balik di ka imah naudzubillah min. Kembali karena malaikat Jibril langsung ke pelataran surga ningali buruk anu 40.000 buruk teker nyampal dina pelataran surga katingali ayah hiji buruk anu nyungkeun ngusrukeun sorangan awakna kuru jasa doang Ki Amir Burak Ki Amir anu ayana Ki Amir di lejeuna beunang mah Abi kuru jasa dong kurang parab ai Ki Amir mah lain kurang parab parwatak doang kinceng kuru eta lain ku kurang parab parabna mah loba kok mah bulan mulu jeung bulan Rajab mah berkat jeung berkat bae tapi awakna teh gedean bae kalah kena abi nu telok ka mamana telok manggi berkat jarang-jarang awakna mah rada gedean bae eta mah meureun tina ususna lancar nya ampura kinceng ulah balas dendamnya eta buruk teh kuru jasa cek malaikat Jibril herok kana buruk lain kasih rokman rok kunaon anjeun meuni kuru-kuru teuing nyungsepkeun maneh kaula mah kerindu berat tuh berat rindu itu berat ala cek budak awewe horeng eta rindu berat lain zaman dilan zaman buruk geus aya rindu kasaha buruk kaula rindu kana anu ngaran Muhammad anu ditempelkeun dina tarang buruk kaula hayang papanggih jasa teu jauh beda lamun santri lamun pamuda lamun santriawan santriawati kerindu kana kabogohna dahar endung diajak ngaliwet endung ditawaran kopi endung rindu jasa teu kaur nepokon fotona bedina WA
nungguan WA teh dibales-bales kieu rindu jasa cek babaturan ngopi mang can hayang ngopi aing keur rindu jasa ieu ai ditempo dicium wah Masya Allah santri boloon lamun aya nu kitu mah di bale teu karasan ngaji geus teu betah jaku teu kuat hayang panggih jeung bebene aya di dia aya santri nu kitu oh santri saya santri Kijali ya bener cek malaikat Jibril ya buruk ngarasa rindu hayang panggih jeung anu ngaran Muhammad bener kaula waktu zaman Nabi Ibrahim alaihissalam tukang mamawa Nabi Ibrahim ayeuna kaula hayang jasa panggih jeung Muhammad lamun kitu mah kabeneran buruk ayeuna urang berangkat ke alam dunia turun ke alam dunia urang ngajemput Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam parentahan Allah harita keneh eta buruk ngagibrikeun awak manehna lintuh seketika mantep coba lamun aya nu kitunya digibrikeun ku Ki Amir lintuh sabalet Bapak Nira hebat jasa langsung eta buruk jeung malaikat Jibril turun ke alam dunia ngajemput Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam gancangna carita lantaran ieu mubalik teh aya 2 bisi kapentingan teuing Ki Ian geus noelan bae ulah kebal-kebalnya 10 menit deh siap gitu kan jeung geus dibungkus ieu urang sarua cenah ge ieu oh aya kitu aya sugan teh mah ieu dilalah 2 teh sugan kitu meunang 2 mah ka Ian biasana sok ngajadi dilalah ieu cai doang ieu eueuh kuehan doang nama ya kiih di kiih deui cek pamajikan kuna balik di masjid kiih bae naon cai deui mau dibere cenah geus urang dieu ieu lamun urang jauh mah dibere be susu padahal mah teu urang dieu teu urang ditu susu mah penting bener nya nyusu mah teu aya batasan aki-aki ge kudu nyusu bae atuh susu cap bendera kamana kitu geus lain haliwamat gancangna carita eta malaikat Jibril beserta buruk ngajemput Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam berangkat di Isra Mi'rajkan di Masjidil Haram dugikeun ka Masjidil Aqsa hatta tantaha Sidratil Muntaha di perjalanan antara Masjidil Haram sareng Masjidil Aqsa Kanjeng Rasul eureun di 5 tempat ngalaksanakeun salat 2 rakaat anu ngajadi imamna Kanjeng Rasul lantaran Kanjeng Rasul jenis insani anu katinggalian anu ngajadi makmumna para malaikat para anbiya wal mursalin dipuri terus anu ku amat saha malaikat Azrail cek malaikat Azrail Allahu akbar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah hayyala shalah hayyala falah qad qamati shalah Allahu akbar la ilaha illallah nangtung arana gerek salat ieu nangtung geraku salat ieu memang teu kudu nangtung bae nya salat mah nangtung soteh lamun pikeun anu kawasa nangtung lamun teu bisa nangtung diuk teu kuat keneh ngigir teu kuat keneh nangkarak teu kuat keneh au ma'a biro sihi cek dina pikir isarah sirah teu bisa dienggut-enggut obi ajbanihi ku talakok mata kikicepan buku kikicepan geus teu bisaeun peureum bae jalankeun rukun salatna ku hate satena geus kekeleterkan acan bawa ka masjid modar nu kitu mah salat Kanjeng Rasul sameme salat cek Kanjeng Rasul sau supu bakum lamun cek nu torek maka dengena cau
orang masau maksud nama bereskeun jajaran urang sop urang nan sebabna lamun salat urang teu beres dina jajaranana komo lamun anu diburin imam deketing kana imam mejeuna ruku eta jubur imam kasundul atuh ngagubrus imam anggesan be salat Imam Malik nonjok kira bae salat 2 rakaat Kanjeng Rasul beres uluk salam langsung Kanjeng Rasul naik ka langit kahiji ka langit kadua ka langit katilu ka opat kalima ka genep katujuh hatta tantaha sidratil muntaha Kanjeng Rasul naik ka langit kahiji tek be doang dina lip teh kitu cenah ge gambaranana. Ibu-ibu pernah naik lip, bapak-bapak pernah naik lip, eta teh anu asup dong ka jero kamar dipencet nomor 7 tek be muka deui urang aya dina lantai ka-7 can pernah atuh ajak ya Pak sakali-sakali maka di itu ulah jauh-jauh anu diserang ge aya di langit kahiji Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam panggih jeung Nabi saha Nabi naon Adam pinter dina syariat Kanjeng Nabi Adam naon aya anu ku urang bisa di alap manfaat Bu Pak syariat dina Kanjeng Nabi Adam teh aya teu anu bisa dimanfaatkeun ku urang anu bisa didawamkeun ku urang bejakeun ulah aya doa na Kanjeng Nabi Adam alaihissalam anu populer sok dibaca ku kabehan ge tadi ku Abah Haji Junaid dibacakeun Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin dosa urang dihampura sakumaha dosa gede nage doa eta gawe saeutik tapi loba pamerekna doang anu tukang ceramah aya gawe sakeudeuh tapi laju gede bae banyak 3 juta 4 juta bae pancen kunaon ngarenyang anu ngarenyang masuk tereh ka laksana bapak-bapak jeung ibu-ibu telok anu gogorokan ieu anu karenyang neng tereh cair anu kekarenyangan mah coba lamun gogorokan memual coba eta mah balik ti dieu balik ti masjid tuh anu kekarenyangan mah tereh ngan mudah-mudahan ya anu kekarenyangan ieu Pak Ridwan sanggeusna dina langit kahiji Kanjeng Nabi panggih jeung Kanjeng Nabi Adam naik deui ka langit kadua panggih jeung Nabi Isa alaihissalam sareng Nabi ya naon aya eta syariat Kanjeng Nabi Isa alaihissalam anu ku urang bisa dilakukeun anu ku urang bisa dijalankeun bejakeun ulah doana Rabbana anzil alaina maidatan minas sama'i takunu lana li awalina wa akhirina wa ayatan minka farjukna wa anta khairur razikin osok ibu-ibu ngadoa eta osok katalar alhamdulillah sanggeusna naik ka langit kadua terus Kanjeng Nabi naik ka langit katilu papanggih jeung Kanjeng Nabi Yusuf alaihi salam dina syariat Kanjeng Nabi Yusuf alaihissalam aya oge anu kurang bisa dimanfaatkeun bisa kurang dijalankeun terutama pikeun jomblower mana bejakeun ulah doa Nabi Yusuf anu populer sok diwirid ku santri 7 penting lamun hayang kasih markona idh qala Yusufu li abihi abati inni ra'aytu ahada syaraka ka bawa samsul qamaru yatum li sajidin tiupkeun kana dampalangan eta
ditambahan deui kudu abuhun taning hurung taning layung taning kunang-kunang leumpang taning sereng ngadal awaking calik di hilir ibarna kata bekirang awaking calik di hirang ibarna kata belir awaking calik di tengah-tengah ibarna kail kagring mangkas makasih ati dong sabuana kabeh tarang aing kungkung pipaing kecemang terangan pangkelas makasih ati dong sabuana kabeh ditempel dekeun deui kana senyumna susu tuntuk kusin tumpal kalapa bading brebet nyanyi sakala kuasa ati dong sabuana moal jelas-jelas bisa ditulis soalna di YouTube kutulus bisa dicatat. Lain jampe nu teu manjur beungeut anu hancur. Di langit katilu Kanjeng Rasul naik deui ka langit kaopat panggih sareng saha? Kanjeng Nabi Idris alaihissalam. Aya syariat Kanjeng Nabi Idris alaihissalam. Lamun urang pejabat hayang naik pangkatna, santri hayang capetang dina nyariosna, hayang lancar dina ngomongna, baca wadhkur fil kitabi Idrisa innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya. Lamun anu pejabat hayang naik pangkatna dawamkeun eta doa eta. Tina RT hayang naik jadi RW, tina RW hayang naik jadi kadus, tina kadus hayang naik jadi BPD, tina BPD hayang naik kana lurah, tina lurah hayang naik kana camat, tina camat hayang naik kana bupati, tina bupati hayang naik kana gubernur, tina gubernur hayang jadi DPR, tina DPR hayang jadi presiden modar mantare. Kabida-bida teh eta nafsu. Sanggeusna naik dina langit kaopat Kanjeng Rasul naik deui ka langit kalima panggih jeung Nabi Harun, naik deui ka langit kagenep panggih deui jeung Nabi Musa alaihi salam. Dina syariat Kanjeng Nabi Musa oge aya anu sok dibacakeun ku urang, utamana sok ku santri. Mana? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziram min ahli. Tuh. Tidak langit kagenep naik di Kanjeng Rasul ka langit ka-7 panggih jeung bapa moyangna Kanjeng Rasul, itulah Khalilullah Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Aya doa Kanjeng Nabi Ibrahim, Rabbij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarat. Doa Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam, ya Allah mudah-mudahan negara ieu sing dijadikeun negara anu aman tentram. Negara orang aman apa henteu? Henteu. Pantesan motor diasupkeun ke jero imah, bahkan lain ka imah bae ka jero kamar di parende. Teu nyaho horeng mah olina bocor. Kulibek udang sare cek anakna, aya abah kunaon eta hareureung deung amat beungeutna, horeng mah ku oli. Marende motor. Nauzubillah min dzalika bina-bina teu eta motor di parende, aja bisi ku batur, bisa anu maling, jatuh aman. Ai kunaon mobil mah di luar. Ari sendal diasupkeun ke kenceng, diasupkeun ari mobil di luar. Atuh maju bae cenah mobil diasupkeun ka jero imah, maka bina-bina teuing. Paling naik ka garasi. Ya Allah, mudah-mudahan di negara teh sing aman tentram. Ahli-ahlina sing dirizkian ku buah-buahan, matakan di Mekah mah segala buah ge aya cenah ge. Cek anu geus ka Mekah. Takokak aya, paria aya, lenca aya, buah lamoteun aya. Apal ibu-ibu buah lamoteun apal? Naon buah lamoteun ayo? Buah kadu. Aya deui buah teureyeun. Naon buah teureyeun? Buah kacapi, aya deui buah kecroteun. Buah naon? Buah eta bae pokona mah. Mau lanjut cekinceng menang pasti 10 menit eta. Kalenong cilik. Sanggeusna naik ke langit ka-7 langsung ka rob-rob ka mustawa hatta tanta sidratil muntaha. Kanjeng Rasul ka sidratil muntaha papanggih sareng zatna Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril mah teu ilu lantaran lain deui maqamna, lain deui wilayahna, nungguan malaikat Jibril. Cek Kanjeng Nabi at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Dijawab ke Allah, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu
warahmatullahi taala wabarakatuh. Dijawab di ku Kanjeng Rasul, assalamu alaina wa ala ibadillahis solihin. Dijawab ku malaikat Jibril anu ngadengekeun kana suarana Kanjeng Rasul, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Lamun geus assalamualaikum mah di mamana ge anggesan. Itu beres geus assalamualaikum ieu. Panggih. Oleh-olehna salat 5 waktu. Sakitu panginten teh sim abdi kirang sinareng langkung nasim abdi nyuhunkeun dihapunten. Keresaena itu adalah topik hidayah ti Allah, keres lepatna keresalahna itu semata-mata tina kebodohan sim abdi. Urang ngadoa heura ka Allah Subhanahu wa taala, angkatkeun tanganna Bu. Urang ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dina wengi ieu urang sadayana kalebetkeun umat Kanjeng Rasul anu kenging syafaatul uzma timantena amin. Mudah-mudahan orang sadayana barokah bulan Rajab sing salamet dunia sinareng akhirat. Sareng urang ngadoa mudah-mudahan segala tujuan cita-cita orang dihasilkan ku Allah, dilancarkan tina urusan orang, digampangkan tina segala urusan orang, amin ya Allah ya Rabbal. Bukakeun Bu, bukakeun Neng, bukakeun kieukeun. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.